Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Popi Wulandari ti kelas 12 IPS 1. Abdi di dieu bade nerangkeun materi drama Sunda. Pengertian. Drama nyaeta carita sandiwara nu matak sedih jeung carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasediheun. Jadi, drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog di antarana palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. B. Macam-macam drama. Nu kahiji nyaeta drama dumasar kana wanguna. Drama dumasar kana wanguna dibagi dua nyaeta nu kahiji drama wangun lancaran. Drama wangun lancaran dibacana atawa diucapkeunna dina wirahma basa lancaran. Drama wangun eugeran nyaeta paguneman teh diwangun ugeran, boh mangrupa sajak bebas boh sajak teu bebas. Drama kana pamelaranana. Drama kana pamelaranana dibagi dua nyaeta sastra lalakon dina medium lisan. Sastra lalakon dina medium lisan saperti Banjet, Longser, jeung Sandiwara digolongkeun kana teater balarea atawa teater tradisional. Sastra lalakon medium tulisan. Ari sastra lalakon anu make medium tulisan aya naskahna sok disebut drama. Dumasar ari kana sumber nyiptana. Dumasar kana sumber nyiptana aya drama nu dicipta dumasar carita nu geus nyampak. C. Hal-hal anu aya dina wujud karangan drama. Nu kahiji partelaan palaku, nu kadua babak jeung adegan, nu katilu candraan dina awal babak, nu kaopat paguneman, nu kalima prolog jeung epilog. Hal-hal ngagarap pitonan teater. Nyusun kapanitiaan, nu kadua nangtukeun para pemain, sutradara, jeung jadwal latihan. Nu katilu unggal pemain kudu latihan vokal lantaran aktor teater mah vokalna kudu goncrang. Nu kaopat unggal pamain kudu latihan ngolah paroman atawa mimik jeung rengkak atawa ekspresi tubuh. Nu kalima dina prungna pagelaran kudu kompak tur tartib.